DP Studio Production and Entertainment. Dengar hujan, suku jebrat, irung penghet, untuk copok, panon kences, bibir kebi, siate jeri lebing, beteng dosol, bujur bisul, syukur robehan, siapa jebrat, nah ayo kalau bah kawewe teren siate hingga kerangan yang kabupaten anjing siate. Jangan amarah dong. Jangan amarah. Daripada yang puntennya ieu mah mending keneh nu kieu lah abi mah. Naon siapa? Mengapa kumaha aing mimpin Jawa Barat yang hareupan lobarana. Udah maka dengan rana lagi geus ribu. Tapi ka aing nyen gerakan ibu asuh meh diarurus ku pejabat jeung pagawe di Jawa Barat meh ngurangan bebanna eta teh manusia nu ninggalkeun. Aku yang memperbaiki, kau yang menghancuri. Nyai urang mah nyap. Cicing, aing mah teu nudingkeun ka pawabuh. Teu, nah teu naon pawabu mah teu naon. Bagum. Pawabu mah teu naon pawabu. Sia. Nya sia pawabu. Dengekeun sia teh dengekeun. Asak Dengekeun. Cing geura mikir hirup teh. Geura ngeunteung diri. Eta pepes mah. Asa urang nu ngeunteung bebes. Udah mulai nang wangseng henteu. Apa nyaho banget sih kitu? Ari sia kunaon di nu geulis meuting di nu denok monok di nu lenjangan yang sia teh kunaon oha. Teu kunaon. Susah kudu ieu nu kudu mikir mah nu kasep gondong gogok rumah boga jabatan boga duit loba ieu kas eta tapi nah hati tinggalkeun ku awewe. Oh jadi sia ngomong ka saha cik keneh? Anak aing si aya begitu. Maksudnya anu kan? Untung anak aing can penting ngartieun. Anu urang mah anu ganteng nu kasep nu boga jabatan kitu Ditinggalkeun? kitu awewe. Asa ngomong ka saha? Ya eta nu marah sabar. Si bener ngomong ka saha teh? Ngomong ka saha sia? Nah, Lu bener sia ngomong ka saha nu cik keneh? Eta nyarita asa ngadurukeun rasa aing. Siapa nyarita siga anu nutup kanu jajantung niru kanu angan-angan aing cek saha sia teh aing ditinggalkeun aing mah lain ditinggalkeun dicopot batu. jadi sedih urang tapi kan di rumah kudu ikhlas. Harta bangga kakawasaan naon ge lain boga urang boga Gusti. Lamun aya nu menta teh bikeun aing mah tukang mere. oh jadi bapak mah dibikeun Abikeun. Kunaon kudu mempertahankan orang yang sudah tidak mencintai kita. Dengekeun anak aing dengekeun. Jangan itu mendingan mah. can ngantos ya Pak Sia teh daripada sia membunuh harapan wanita. asik asik Ketika wanita sedang mencintaimu dan melahirkan anak yang hasil pernikahanmu dengan dia, kau pergi lagi mencintai yang lain dan menghamili. urang mah ayeuna geus teu bisa nolak ya sabenerna pasti ieu datang geus aya di dieu. Setelah itu, dia melahirkan kembali istri keduamu. Kau lari lagi hingga pada istri ketigamu dan menghamilinya lagi. Setelah itu, kau tinggalkan lagi, menikahi lagi perempuan lain dan kau menghamilinya lagi. Di mana letak perasaanmu, nak?